Nah, Ani teh kunaon Mang Ani teh kunaon? Biasa sih diputus cinta. Waduh, putus cinta. Ayo atuh, ku abdi bade dibantuan ya dibantosan. Abdi gaduh ya anu tiasa. Dukun eta mah. Kusaha Tapi sanes dukun santet aya saha? Bah Tito. Oh. Tapi entong nyebut Bah Eyang nya. Ya. Ayo jeung abdi. Ayo, siap. Urang ka Bumina aya nama. Heeh. Nah, tetapi da Bumina tetapi tah. Tah di dieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tah ieu. Lanjut. Eyang. Salim heula. Ya, alhamdulillah. Di dia. Abdi di dia. Badaya prayogi naon? Nah, kieu Eyang. Kita pada aya parogi terus di Bulut. diputus cinta. Bawewe gitu. Maksudnya gimana syaratnya gitu. Itu sudah salah saha ya teh. Istri salah ngomong Aku pacar atau gimana? pacar ya. Sana mina. Oh, ngaranana Siti. Oh, Siti. Siti naon? Siti lah. Jadi ieu teh kumaha ya kronologisna ieu teh bisa putus gitu teh gara-gara kumaha ya. Gara-gara sedekuhan atau gimana? Buka duit selingkuhan apa? Bukan duit ya gitu we. Buka duit di selingkuhan atuh pantes bawane. Da awe mah aya nama kudu make duit segala gede. Nya atuh. Iya tuh. Lain zamana emang bisa aja rek putus cinta teh. Putus cinta ya ditolak, dukun bertindak. Aya mah lain. Pulus bertindak. Pulus bertindak. Pulus lain. Oh, pulus. Duit. Nah, mana kudu gawe. Kudu bawa duit, gua pek bawa nih bawa mobil, bawa motor pasti awalnya laporkeun. Tapi aya ya misalkannya solusi terakhir dibere hujan pepet, abah naik tuh. Ya daeknya. Syaratnya aya. Apa? Syarat buat ke syarat atuh. Biasa syaratna naon gitu. Nah, syaratnya kieu. Bawa nih. Tidak puasa bawa mah. Cai sagelas. Cai opat. Digayem. Digayem tong kali digayem heula, kan segayem gitu langsung ku patra wali sagelas. Nah, langsung kita terakhir naik na ku kasih calang nasi dari pupuk. Kesa bawa Ya kersa. Jampena jangan sok capkeun. Nah, itu Sampuridak. Sampuriding. Lain sapuriding. Sapuriding. Muriding. Bulu sisina. Bulu siapa baru? Bulu sisina. Bulu.